Kenaon tuh mang mun di doko-doko wae? Ah biasa we lagi kieu. Ka mana Panglima? Biasa mau tugas. Naon teh tadi nak resek? Oh tugas, hah? Oh jamu nu si emak tadi nitip nitah pangneangankeun. Oh jamu emangnya kenapa si komandan? Ngising wae cenah dari isuk-isuk. Hei aing sugan teh si komandan mah kasorang nu kitu. Atuh dasar wae atuh. Da si komandan ge jalma. Iya ya emang. Ya atuh kebeneran nitipkeun ka dieu nya ame urang teh ka ditu. Oh nya siapa tuh? Orang dina salah. Oh siap, hati-hati. Selamat siang komandan. Siang Panglima. Ada titipan dari si Mang Oge? Titipan. Iya titipan komandan. Titipan naon Panglima? Jamu katanya komandan lagi kesorang isi. Goblok, tapi itu jang ringkas aing mah. Ih, ampun komandan, abi suruh si Mang Oge. Komandan teh bodoh wae. Maneh deui percaya wae ka jalma kitu. Hehe, atuh abi kabodoh komandan. Naon sia dula-dula kan? Mata-mata urang bebas atuh dulu lagi nya. Nah, kabina-bina aya galak ini teh. Oh. Bere pelajaran anak muda. Sia mah kurang-kurang wae siga nyieunan masalah. Emangnya mah urang teh kelengan masalah mumpung eueuh tah geng emak tah eueuh si Panglima. Sia hayang kumaha kehen? Sia hayang kumaha anak muda? Hayang kumaha aja aing dah. Sok. Sok sia hayang Ya kumaha aja. mama tenang mak nih. Saya punya solusi nih. Ini ya. Nih buat mak nih. Oh, kalau yang gini mah bisa bicarakan baik-baik anak muda. Nah, sok mak eta mah jeung emak kop mere 100 nya anu ki. Ya, siap. Bye. Duluan Mama Rabig. Sok. Budak teh bagel kakara disegak sakitu ogenan. Geus mere. Hadir. Uang mainan. Bukan sarkomi yang pandai ngalebok tai. Kenaon tuh mang di doko-doko wae? Lah, bet biasa we keur kieu keur ulang-ulang. Ka mana tuh Panglima? Biasa aya tugas ke komandan. Edan tugas juga abri wae. Ya heueuh atuh mang. Si mana di mana gitu? Ya tuh di markas besar. Oh, heueuh atuh. Yang di satu mang, orang rek berangkat. Ji, ulah waka berangkat atuh ka dieu heula geura. Tahun deui itu. Yo, ka Hade, ayeuna mah si emak gelo sia. Tong padu nyebut ke komandan urang. Ji, ai maneh teh percaya tadi isuk-isuk mah dipasung di ranca. Yeay, aing nu bener. Bener urang mah galak jigana sia. Duh, kumaha tuh ieu saya? Ya, mun eka ditu tanya heula, komandan kumaha damang gitu. Bisa ujug-ujug gantawang soalnya galak. Oh, atuh mang, mudah-mudahan momalna naon. Sok, Kade. Duh, dah heueuh. Wah, kekarasa ieu teh. Lah, bismillah we nyumpin keselamatan ka Allah. Komandan, cager. Alhamdulillah, cager. Syukur atuh komandan. Leres kita cager. Ih, ari maneh becager teu gering teu naon. Oh bener komandan. Ari maneh betul mah cager teu gering teu naon. Aduh komandan. Ampun, pada we tadi cek si Mang Oge karena dipasung di sorong ngaca. Siang nganggap aing gelo kumaha? Komandan, saya suruh abi. Goblok teh. Abi teh ka dieu teh. Aya peryogi, Mak. Teu payu-payu ka awewe. Sugan bisa dibantu ti dieu. Oh. Masalah enteng nu kitu mah anak muda gitu kan. Diuk sila gitu tah. Oh gitu lah nih mak gitu. 1 2 action. Masalah enteng nu kitu mah. Sok yuk heula anak muda.